Datang babe. Bapak mana? Babe di dieu. Terus? Nah hamai geut di lapang, cenah geut di lapang, mimitina geut di lapang. Sok cenah urang bedami heula jeung wasit bawa heula ka imah, didiungkeun di imah. Di imah uwa didiungkeun di imah uwa. Sok cenah kumaha enak geus aya pelatih nama cenah. Cenah teh tong kartu merah cek urang teh pas datang Bang Acil. Sah. Rencangan di Acil. Si Acil. Di tim Sukahaji, di tim Abi, di tim Goer. Aduh. Aya Bang Acil. Bang Acil main ganti sekali ewang cek teh. Pas luka 2 di kartu merah eta mah. Si Acil. Lain da aing mah teu nanyakeun eta goblok saya teh. Iya si Iting kumaha urusan mana jeung si Iting. Ayeuna di kumaha teh jualan digelut. Masalah awal jeung aing naon? Lain nanya ayeuna siona. Cing. Pas di awal nama musuh jeung Iting di awal. Awalna naon pira ku jual musuh? Pan ngelep. Ye saja teu langsung turun ku di dieu teh. Turun. Aya nu komen. Nah jeung kabur cenah. Kalau mula aya nu komen. Bisa maca maneh? Bisa turun cenah. Pas ku abi diturunkeun. Pas diturunkeun ngelep eta mah langsung Iting eueuh tinggalna langsung punung gitu kamari. Punung. Pajan ke ngelep nama. Jadi nah mana lebih ke hayang musuh jeung Iting. Da kumaha mak. Lah. Anjir edan. Gitu Pak. Gitu dongengna. Tah. Mungkin bisa disimpulkan sama Pak Ahmed apa ceritanya? Pak aing deui. Pasti ngaleut heula Pak mendingan Pak. Paingan di kandangan anjing ku si Iting. Da lieur. Di Depi lah Pak. Ngarah rada kalemnya urang sinang nginum heula oke. Depi. Iyalah suguhan.